Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara paniismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Pangandika Pencipta. Dumasar serat Kolosa pasal 1 ayat 15 dugi ka ayat 20. Sarengnas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-16 anu unggalna kieu. Sabab nyaku anjeunna Allah ngajadikeun saniskara nu aya di langit jeung di bumi, nu katingal jeung nu teu katingal, kaasup roh-roh kawasa, pupunjungan-pupunjungan, pangawasa-pangawasa jeung sakur anu nyakrawati di dalam gaib. Sakumna alam ciciptaan Allah diwujudkeunana teh ku Kristus jeung keur Kristus. Para mitra, naon anu dimaksad pangandika minangka pencipta? Daapanan Gusti Allah mah anu ngajantenkeun saniskara anu aya di langit sareng di bumi sanes. Leres pisan, Gusti Allah teh pencipta sasarengan pangandika sareng Roh Suci. Ngalangkungan pangandikana Gusti Allah ngadamel jagat raya katut kahirupan. Kitu diseratkeun dina serat Ibrani pasal 11 ayat 3. Pangandika sahakekat sareng Allah, pangandika sasarengan Gusti Allah, pangandika teh sami sareng Gusti Allah. Kitu diseratkeun dina Injil Yohanes pasal 1 ayat nu ka-1. Para mitra, serat Kolosa pasal 1 ayat 16 ngadadarkeun kalungguhan Gusti Yesus Kristus salaku pangandika Allah. Sadaya nu aya teh diciptakeun ku Kristus sareng kangge Kristus. Pedaran ieu saluyu sareng pernyataan dina Injil Yohanes pasal 1 ayat nu ka-3, Allah ngajantenkeun sagala rupa teh nyaku pangandika, teu aya hiji oge ciciptan Allah anu dijadikeunana henteu ku pangandika. Kumargi kitu Kristus teh Gusti. Dilebet sareng ngalangkungan Kristus, pangandika teh teras mijalma janten manusa. Pangandika anu henteu kawates sareng langgeng janten pribadi anu henteu kawates. Nanging sajeroning kitu ayana Kristus mijalma janten manusa teh henteu matak nyirorotkeun atanapi ngaruntagkeun hakikat kaalahanana. Kitu diseratkeun dina Kolosa pasal 1 ayat 18. Para mitra, mi iman ka Kristus, mi hartos satunggal sareng Allah Trinitas. Pangna kitu satiap umat disauran pikeun mahamkeun pangandikana supados hirup urang ngahasilkeun bubuahan padamelan Roh Suci. Kitu diseratkeun dina serat Galata pasal 5 ayat 22 dugi ka ayat 23. Pangangkenan iman rehna Yesus teh Gusti sareng pangandika baris ngahasilkeun parobihan hirup nu dianyarkeun. Roh Suci baris nyumponan kahirupan urang dugi ka urang tiasa ngalaman proses hirup dianyarkeun anu sifatna teh progresif atanapi sifatna teh maju naik sareng transformatif nyaeta parobihan janten langkung sae. Hayu urang ngadoa. Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Kawasa, hatur nuhun Gusti kangge pangnyepan dinten ieu patali pangandika minangka pencipta. Eces pisan rehna Allah teh nu ngajantenkeun sagala rupa nyaku pangandika. Teu aya hiji oge ciciptan Allah nu dijadikeunana henteu ku pangandika. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana, pandada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes.
Margi ku cara kitu para mitra tos lubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cak heula.